Lain ini si abang Ira ngajak berangkat nanya. Kau yang tungguan baik. Nelpon ya ampun neng mah. Nah nih mau gerak berangkat gitu nya. Waduh, bantu rumus berangkat ini ke kamari. Oh enak nih siapa nelpon? Halo bang. Ah ampun abang mah hareres ya amat di telepon mendingin ulah baru ke HP hese di telepon nama ampun. Hampura bang hampura. Bejakan ke supir sorangan orang berangkatnya berang ulah sore-sore bisa selip mobil aja hujan. Manasan mobil lah bisa berangkat berang kayak. Kabe di telepon anak abang ini hareres. Mudah-mudahan kuat ya starterna. Alhamdulillah kuat. Mulai nih kalau nelfon supir ya, soalnya si abang ngajak berangkat. Hoi, enon. Si abang nelpon tadi ngajak berangkatnya nak wari. Anu bener pan kayak ngu nelpon. Tadi si abang nelpon, laju cina nomor naon aktif hiji ke. Cina nelpon bekain gitu. Kira aku jah HP yang aktif bae dia mah. Tenyaho aing jahainya aing nak siap-siap lagi nak mandi aing. Oh segera mandi bisa hapuk doang aing. Weh gitu amat ya kaing weh. Oke hapuk ieu mobil aing ge. Halo bro. Halo, enaon di nelpon deh. Ulah pohon nimbelnya, soalnya di nuaing guna naon yo dia mah can masak. Oh, geus aman tenang bae geus keur ka dieu lumpang. Oke siapa yang berangkat ya, tungguan kudu di jalannya. Waduh, kunaon ieu radio aing jadi tenda kieu. Hei, nini, kan dieu sagedeng. Aya naon ki? Kunaon radio aku jadi tenda kieu kamari mah endah kene kok wari jadi tenda kieu di kumaha gitu tadi ku kumaha ki cuma kun ini di setelkeun ngebletuk ieu na radiona konslet meureun ki ki abi berangkat lah nya. Waduh ngadadak amat berangkat na jang mohon ki tadi babaturan buku nelpon ngajak berangkat kuari cenah. Geus didoakeun ku aki nu hade di perjalanan ulah kancola. Mohon ki mohon. Nini abi berangkat lah nya, doakeun nya. Mohon jang didoakeun ku nini. Bejakeun ka mak bapak, abi berangkat kitu nya, ja can baralik buka undangan ke bejakeun we berangkat. Heueuh ke dibejakeun. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak berangkat heula nya. Mohon hati-hati. Nitip budak ulah warede limah na wancin ngaji sekolah ulah arulin bae bisa mulai beli ke sepeda listrik. Mohon ke dibejangan lamun wardel manuk disebatan. Waduh bayi mobil. Woi mau kejo tadi habis podong aing mah. Aman aing mau kejo mah tenang bae jeung daging kotok urang. Oke siap, ayo naik. Itu mobil siapa? Ulah geura asup tol mending urang dahar heula. Abang mau sanggu yuti mah tadi. Siap bang, kami ke mau ya. Kunaon ngaurung bae? Ieu daging kotok pakai bumbu naon ngeunah doang nama. Biasa disemur tadi kecapan. Ai kenik sorangan kemana? Ngomong nama ki heula tadi. Coba abang ngasan heula. Pan daging kotokna teu as kieu nya. Pira aku bang. Cobaan ku sorangan ge. Oh ya tuh mulai daging kotok bang. Ja laja ieu mah. Wah tuh pantesan bibir abang panas.